Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'allamul arabiyyah wa 'allamuha an-nas. Shadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asy-syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Puji kagungan Allah, sallallahu alaihi wasallam mugi tetep ka Rasulullah. Alhamdulillah, insyaallah di kawit ayeuna pengawasan kitab Jurumiyah online bade dimulai. Serta acan ngawitan kana pembahasan pokok dina kitab Jurumiyah. Nomor kahiji, Jurumiyah teh mangrupakeun salah satu kitab anu hampir di setiap pondok pesantren di aos. Ieu nunjukkeun bahwasana kemanfaatan ilmu musannif Syekh Ibnul Ajurumi masyhur ku jenengan Syekh Son Haji kalintang manfaat pisan. Kituna ieu rekaman video oge mudah-mudahan sing janten kemanfaatan kangge sadayana khusus kangge simkuring. Saterasna ieu Syekh Ibnu Ajurumi atanapi sok dikenal ku Syekh Son Haji teh mangrupikeun salah satu ulama nu lahir di kota Pasa di Maroko. Kirang langkung anjeunna lahir tahun 672, wafat di tahun 723 Hijriah. Mung teu dicantumkeun salarasna ku anjeunna iraha salarasna kitab Jurumiyah ieu dianggit ngan ku para ulama. Diperkirakan di karangna ya kitab Jurumiyah teh kirang langkung tahun 718 Hijriah. Nah ya kitab Jurumiyah teh dina sapalih keterangan anu dijelaskan ku para ulama di antawisna dina hasiah kitab Mukhtasar Jidan aya diterangkeun di dinya bahwasana musannif Syekh Son Haji sabada nganggit kitab Jurumiyah ieu kitab teh pamicara ieu teh mah manfaat apa henteu gitu. Saterasna anjeunna nyandak eta manuskripna ka hiji walungan teras dilelepkeun. Pami teh mah ieu cai ngabaseuhan kana ieu kitab berarti ieu kitab teh moal pimanfaateun. Tapi sabada dilelepkeun ku Syekh Son Haji ternyata si cai teh henteu mampu ngabaseuhan eta kitab. Cirining ieu teh mangrupikeun kemanfaatan akhirna ieu kitab teh dipublikasikeun. Katara ku urang sadayana yen ieu kitab teh jelas pisan kemanfaatanana buktosna diaos dina setiap pondok pesantren. Pamudah-mudahan urang kacepretan barokah tina kemanfaatan ilmuna musannif Syekh Son Haji, amin ya rabbal alamin. Sate acan ngebahas karena pokok dina kitab Jurumiyah. Pertama anu bari dibahas teh yakni tentang pembahasan bismillah. Pembahasan bismillah mangrupikeun hal anu sae pamitian mah dibahas ku setiap jalmi anu bade anculup dina hiji fan ilmu. Pami misalkan ayeuna anculup dina fan nahwu maka ngabahas bismillah ku fan nahwu. Pami teh mah anculup dina fan bilaghah maka ngabahas bismillah dina fan bilaghah. Pami misalkan ayeuna anculup dina fan fikih maka ngabahas bismillah oge ku fan fikih. Nya kaleresan ayeuna urang teh keur ngabahas tentang nahwu da Jurumiyah ngajelaskeun tentang nahwu maka urang oge ngabahas bismillah teh menurut ilmu nahwu. Kumaha bismillah menurut ilmu nahwu? Bismillah menurut ilmu nahwu kabagi 3 komponen salarasna. 4 malih. Nomor kahiji aya ba, nomor kadua aya ismu, teras nomor ka-4na nomor ka-3 aya Allah, nomor ka-4 kalima aya lapat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jantan sanes 4 tapi 5 komponen. Nomor kahiji nyaeta ba. Para ulama perkawis ba lapat bismillah ieu kabagi 2 pendapat. Aya nu nyebatkeun bahwasana tina bismillah teh ba'na eta henteu ngabogaan ta'alluq.
Maka pami misalkeun ba eta huruf jar teh teu ngabogaan ta'alluq, maka atuh lapad bismi tarkibna eta teh jadi mubtada anu khobarna dipikeun. Ba'na atuh naon? Ba'na teh ba zaidah. Maka takdirna bismillahi mungguh ulama anu berpendapat bahwasana ba teh teu ngabogaan ta'alluq, takdirna teh ismullahi mabduun bihi. Eta nomor kahiji. Anu nomor kadua, aya nu nyebatkeun bahwasana ba huruf jar teh ngabogaan ta'alluq. Nah, pami teh mah ba huruf jar eta ngabogaan ta'alluq, maka ta'alluqna teu leupas dina dua kalimah. Hiji kalimah isim, dua kalimah fiil. Tina kalimah isim sareng kalimah fiil ieu eta oge kabagi dua. Aya anu khos, aya anu am. Tina anu khos jeung am eta gen kabagi dua. Aya anu muqaddam, aya anu muakhir. Jadi atuh jumlah jamleh jeung nu jebleh ta'alluq dina bismillah teh kirang langkung eta aya 8. Mana ayeuna urang sebatan heula anu tina fiil. Bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Ya gambaran anu dimuakhirkeun. Bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Berarti ieu anu tina fiil, anu khos, anu muakhir. Geuning disebat ayeuna tina fiil u'allifu mangrupikeun fiil. Teras ayeuna khos sabab khusus anu nganggit ieu kitab teh nyaeta musannif. Teras ayeuna muakhir memang disimpan di akhir. Hiji, nomor kadua, Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Ieu ta'alluqna anu am anu muakhir. Geuning am sim kuring ngamimitian, para hadirin ngamimitian, musannif ogen bahkan ngamimitian, berarti am hukumna. Maka di dieu ta'alluqna Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u anu am anu muakhir. Saterasna tina fiil oge eta tiasa deui anu dimuqaddamkeun, anu diheulakeun. Berarti kieu pami anu khosna u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Nu amna abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Peun eta tina fiil atos 4 gambaran. Ayeuna lamun teh mah dijieuna tina isim, maka lamun anu khosna lafadna ta'lifi kanggitan kuring, lamun anu amna ibtidai ngamimitian kuring. Sami eta oge aya anu muqaddamna, aya anu muakhirna. Hok anu muqaddamna heula berarti ta'lifi bismillahirrahmanirrahim. Kitu ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Muakhirna bismillahirrahmanirrahim ta'lifi bismillahirrahmanirrahim ibtidai. Janten intina sadayana ta'alluq bismillahirrahmanirrahim tina fiil jeung isimna anu khos jeung amna nu muqaddam jeung muakhirna jumlahna teh sadayana aya 8. Peun beres ta eta. Saterasna lapad ismi tangtos eta tarkibna janten majrur dijeerkeun ku ba. Mung tina lapad ismi ogen eta teh ulama benten pendapat. Aya nu nyebatkeun cenah ismun teh eta teh asalna tina wasima yausimu wasman. Aya deui nu nyebatkeun lapad ismu teh asalna teh tina simatun. Jadi sama yasmu samwan. Pami teh mah wasima yausamu wasman berarti hartosna teh ciri. Pami teh mah sama yasmu samwan hartosna teh luhur. Tapi nu asoh mah nyaeta wasima yausimu wasman, janten artina teh ciri. Nah, prosesna kumaha jadi ismi wasima yausamu wasman. Sabada wasman kitu teras dipiceun si wawuna jadi esman. Sabada esman kitu maka
ibtida'u bisakin dimimitian ku huruf nu sukun sulit macana maka didatangan ku hamzah wasol jadi isman sabada isman kitu hukumna hamzah wasol tasbutu fil ibtida wa taskutu fi darji tumetep lamun teh mah keur aya dimimiti maka osok lagrag lamun teh mah kadempet na kunaon kadempet na ku ba huruf jar jadi bismi si hamzahna dibuang tapi pamit teh mah urang napakuran palebahdinya lapat bismi si alifna eta dibuang atanapi si hamzah wasolna dibuang eta teh osok ditulis dina ba'na jadi mun nulis ba teh sok kadang-kadang sok aya rada panjang geuningan tah si ba'na teh dihareup nah eta teh cenah nandakeun alif atanapi hamzah wasol anu dibuang beres didinya bismillahi lapat Allahi kumaha narkibna eta pembahasan bismillah mungguh ilmu nahuna lapat ismi idofat kana lafat Allahi kulantaran ayeuna lafat Allahi janten mudhof ilaih maka tingkah JR alamat JR naku kasroh sabab kalimahna isim mufrad segatna dengan bogaan segat sabab kalimahna isim goer munsorib sabab ngaran jadi teu boga segat tapi Allah asalna teh ilahun naon ilahun kullu ma'budin ilahun setiap anu diibadahan eta teh pangeran nah saatosna kitu didatangan ku alif lam supaya tangtu yen urang teh nyembah teh ka Allah ditambahan alif lam jadi al ilahu sabada al ilahu kitu al lamna sukun sabada lam tuluy aya hamzah anu diharokatan maka pindahkeun harokatna hamzah kana lam jadi ali lahu geus ali lahu kitu piceun bae hamzahna jadi Allah sabada geus dimakrifatkeun kitu mah ku alif lam tangtu urang teu ibadah teh kadat Allah Allah nu mana Allah anu nyiptakeun langit Allah nu nyiptakeun bumi Allah nu nyiptakeun makhluk beres ayeuna lapat Allah saterasna ayeuna lapat Ar-Rahman jeung Ar-Rahim hiji heula lapat Ar-Rahman lapat Ar-Rahman mangrupikeun isim fa'il netepan kana wazan fa'lanun diambil tina rahima yarhamu fahuwa rahmanun beun saatos nati kitu kulantaran eta lapat Rahman teh janten sifat mangka tingkah JR janten sifat tina lapat Allahi maka lapat Ar-Rahman ni oge tingkah JR alamat JR naku kasroh saha kalimahna isim mufrad segatna isim fa'il kaluaran sulasi mujarrad bab kaopat wazan fa'lanun rahima yarhamu fahuwa rahmanun datangan ku alif lam jadi ar-rahmani 5 lapat ar-rahimi lapat ar-rahimi ge sami janten sifat kadua tina lapat Allahi kulantaran mausufna lapat Allah tingkah JR maka ar-rahimi ogen tingkah JR alamat JR naku kasroh sabab kalimahna isim mufrad segatna isim fa'il kaluaran sulasi mujarrad bab kaopat isim fa'il wazan fa'ilun rahima yarhamu fahuwa rahimun tuluy datangan ku alif lam jeung dijierkeun jadi ar-rahimi nah dina pembahasan ieu lapat ar-rahman ar-rahim kulantaran iteh mangrupikeun sifat maka dina pembacaan ar-rahmanir rahim kulantaran mausufna Allah mangrupikeun zat anu geus teu mikabutuh kana eta sifat da geus karuhan Allah mah teu disipatan ku makhluk ogen Allah mah geus karuhan Rahman jeung Rahim makana saur dina kitab Alfiyah wa innu'utun katsurat wa qad talat muftaqiran li dzikrihinna utbiat lamun tema sifat loba nyipatan hiji mausuf lamun tema mikabutuh eta mausuf kana sakabehna atawa sawarehna maka wajib dianutkeun tapi lamun tema ayeuna teu kudu disipatan geus tangtu mausufna maka eta mah meunang diiktokeun bahasana barisna henteu diikutkeun kana mausuf meunang diitbakeun dianutkeun barisna jadi anut kana mausuf maka dina pembacaanana sakumaha saterasna bet nembe waktu awit bi iyakun muayyana biduniha au ba'du haqta mulina
bisa kurang diiktokeun, bisa kurang diitbakeun. Jadi kieu atuh pembacaan bismillah teh. Bisa bismillahirrahmanirrahim diitbakeun. Bisa deui kieu bismillahirrahmanirrahim. Geuting kitu takdirna bismillahi wa arrahmanirrahim. Tilu gambaran anu diitbakeun. Jadi kieu bismillahirrahmanirrahim. Geuning kitu takdirna bismillahi amdahu arrahmanirrahim. Nah, eta gambaran anu diitbakeun. Tuluy gambaran anu diiktokeun kumaha? Ari gambaran anu diiktokeun atanapi sawareh itba sawareh ikto heula. Sawareh itba sawareh ikto. Seperti kieu bismillahirrahmanirrahim. Terus bismillahirrahmanirrahim. Terus bismillahirrahmanirrahim. Ta anu sawareh ikto sawareh itba. Contohna nembe bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun anu sakabehna diiktokeun bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitu. Eta anu sakabehna diiktokeun. Ngan aya dua gambaran anu teu dimeunangkeun. Mana? Bismillahirrahmanirrahim jeung bismillahirrahmanirrahim. Geuning teu meunang sababna geus beres diiktokeun tuluy diitbakeun. Nah, memehna bismillahirrahmana ikto tapi sabadana ar-rahimi diitbakeun ta eta mah henteu meunang. Jadi atuh anu meunang dina pembacaan bismillah teh aya 7 pembacaan. Bisa bismillahirrahmanirrahim hiji, 2 bismillahirrahmanirrahim, 3 bismillahirrahmanirrahim, 4 bismillahirrahmanirrahim, 5 bismillahirrahmanirrahim, 6 bismillahirrahmanirrahim, 7 bismillahirrahmanirrahim. Anu teu meunang aya 2 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, eta pembacaan dina bismillahirrahmanirrahim. Ngan intina para hadirin sadayana, ai maoskeun bismillahirrahmanirrahim ieu teh mangrupikeun parintah Rasul. Kullu amrin dibarin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa wa aqta au abtar au ajdam. Ibarat lamun teh mah domba teh domba anu potong buntutna, domba anu borok jawa, domba anu cacat. Intina lamun perkara anu hade ngaji teh hade tapi teu mimitian ku maca bismillah maka eta teh qalilul barokah saeutik kabarokahanana. Kumaha barokah? Ziyadatul khair, tambah-tambah dina kahadean. Kade aya barokah aya barekah, barekah mah barekah. Gitu. Nah, intina kumaha tina maca bismillahirrahmanirrahim anu disunatkeun ieu tangtu nalika urang rek ngalakukeun hiji hal nu hade sunnah urang maca bismillahirrahmanirrahim jajak tadi teh supaya urang ngahasilkeun barokah. Geus ngahasilkeun barokah ziyadatul khair, tambah-tambah dina kahadeanana. Ngan makna dina bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang urang teh osok bingung palebah Rahman jeung Rahim. Allah cenah ari Rahman teh kapan hartina anu maparina nikmat ageng di dunia ka jalma mukmin jeung kafir, ari Rahimah nu maparina nikmat alit paribasana di akhirat ka jalma mukmin wungkul. Sabenerna eta lamun ku urang dianalogikeun palebah Rahman jeung Rahim jiga kieu. Lamun teh mah ayeuna urang boga empang, tuluy empang eta teh dipelakan lauk emas. Geus dipelakan lauk emas kitu meureun unggal isuk sore teh diparaban make pelet wur we.
Di Paraban make pelet tujuanna naon? Hayang dihakan ku lauk emas, sangkan gede eta lauk emas. Nah, tapi dina buktina pelet kurang dialungkeun ka embang eta nu ngahakan teh lain lauk emas hungkul. Aya keuyeup nu ngahakan pelet. Aya orai kadut nu ngahakan pelet. Aya naon ngaranna? Jair hideung nu teu gede-gede teh eta ngahakan pelet teh. Kira-kira ridho henteu pelet urang dihakan ku keuyeup? Teu ridho. Allah mere rizki ke alam dunia yang dibere teh jalma nu mukmin. Geuning nu banghakan teh loba nu jalma kafir, Allah teh henteu ridho eta teh. Bisa jadi istidraj, Allah teh nyungkun. Bisa jadi ihanah, Allah teh ngahinakeun. Matak dina Ar-Rahman kitu palebah Ar-Rahimi mah wayahna. Palebah ayeuna balong dibedahkeun mah nu diala teh ku urang teh lauk emas hungkul. Moal sugan urang ayeuna manggih keuyeup diasupkeun moal alungkeun. Manggih orai kadut layak. Jang naon? Tah palebah Ar-Rahim nu meunang nikmat engke jaga nu bakal meunang rahimiahna Allah diampihan ku Allah ka surgana wungkul jalma-jalma anu mukmin. Pamudah-mudahan urang kalebetkeun jalmi-jalmi anu mukmin, jalmi-jalmi anu maot bari kayan iman Islam sehingga urang aya dina surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembahasan pertama pengawasan kitab Jurumiyah yakni pembahasan bismillah 400 rengse. Insyaallah kapayona pembahasan tentang mabadi fannahu. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.